Capek nanya teh euy. Ya. Kolor aki-aki teh di tiangan ka imahna kalah eueuh. Assalamualaikum. Kum. Ki. Kum. Ki. Goblok dah. Udah kena tah ya kohkol tah. Udah leksia ditakol ku kohkol. Nah, molor api-api apa kumaha tah ki kamileng teh. Wah, ya. Molor we dewek uluk salam atau di temalan. Di teangan ka imahna. Kos lain kolot. Tidak uluk salam tadi teh di temalan wae dewek. Naon kara? Naon rek naon ieu pesenan teh aya dipangmawakeun kamari ku dewek. Keur mesen ka dewek teh aning. Mesen lagi kamari lain ayeuna. Ah tukan mere kudu balanya heula ah. Nya ulah banyak ulah mas teu butuh kamari butuh lagi. Aki-aki menang ku edan ya. Iya. Jang eta, jang nyocokan ceulik teh eta. Aing geus meuli. Geus meuli pir aku mesen kamari burit ayeuna geus meuli ah. Pamileung yakin. Kasih eta, kasih Syahrini geuning. Langsung dipangbawakeun tadi isu. Wah, waduk. Bala duit yuk 200.000. Jauh ade mahal sia mah. Sudah nyeun mah hese. Mung aing mah. Butuh lagi kamari kunung aing mah. Igadag HP anak ku dewek bayar mah. Bang kawarah da sia mah kebiasaan manusia teh. Dewek teh hayang rugi. Ieu kumaha mending keneh HP dibawa ku dewek mending meuli ieu. Itu nu ejeg bara duit 200 murah. 200 gope lah. Oh, kade duitna. Dia kan atuh coba deuleu heula ku aing sia. Hatu buru lah gampang ilikan batur eta ilikan heula. Sarana Eta mah bisa jangan lamar engke eusi dieusikeun ka jero eta. Gelang, cincin, gengge, termos kadinyakeun tah. Tidak sesuai pesanan. Amileungna ya aki-aki. Kira kudu di kurungan di mah ku dewek ku kurung hayam nyok itu tadi keur moal di kurungan ku dewek. Bara duit 200. Cek aing ge pangbawakeun anu 100 tapi alus bari kamari. Ah, dewek deuk acut segera ngalilakeun we. Geus gae. Gae teh cokot. Ieu naon teh eta mah li cokot nawar murah we. Ieu ku dewek HP digadang. Paling sangeuk aing lamun berbisnis jeung sia. Oh, udah kena balik. Kenaon mesen ka dewek. Eta hargana bara duit sia. Lah ieu mah paling ge 125. Tinggalna mah 75 deui. 125. Aing meuli eta teh gope kurang. Ah, waduk ieu mah HP murah. Lohong ieu teh alus. Alus atuh eta mah alus. Butuhna ge kamari. Atuh pan mun kamar jeung ayeuna ge sarua keneh ah. Pan tadi geus mesen ti si Syahrini. Lamun kitu beas seueuh butuh kamari dibawakeun ayeuna kabur kalaparan manten. Pan punung Tamah lain meureun punung. Bileung yakin emang ngabadag toko nu kieu di dieu eueuh kudu ka Jakarta heula. Bae ku sia mah. Ah itu buru bayar. Mung sakitu mah lamun cepek ku aing dibayar. Ah. Najis cepet. Bro, si Aji di dia. Ieu nganterkeun pesanan ka aki-aki tamlet. Aing mesen ke kamari si koplak mah kak datang Atuh ayeuna. dal eta mah lain beas, pan berenang. Geus ti si Sahroni geus dia datang tadi isu. Terus pesan-pesan gerak lah nggak beli uang deh lah. Gadang teh lamun teh mah ku dewek HP narik digadag ieu. Ulah pentingnya mah paling dibayar. Heeh. Singkeun wae. Boga duitnya. Duit teh di dia sana teh. Ih, Mileung ieu mah aki-aki teh ya. sia Ngado-ngado wae ka dewek. Pan dewek giliran nganter-nganterkeun barang kami leung kudu batur mah lila meureunan. Mana duit keraji? 200. Tong dibayar sakitu. Bayar. Batur ge usaha mun ieu 200 tah.
dosa. Cik balik cik. Arek. Dosa ngajangkor gitu. Geus matok cik, kita geus bayar ya kita kaki mau gelepokan ku aing. Gelepokan lah. Oh, cik sama matok lah aing tara biasa ngagelepokan harapan batu. Nuhun. Kong. Musim kana aing. Aduh. Parah.